geus hiji sok hayang dua Itu geus dua jadi tilu sanajan nepi ka opat nah kumaha abong lalaki kerasa apa ngumpulan sunah nabi sekarang masuk kumaha babarit ul emangnya gitu ul gitu kapan haji hayang senang Tentenan tuh kan moal deuk ngahadepan akan hari kitu kunaon najan saminggu teu datang-datang eta sok kemana-mana wae dak moal nyi haji nyonong ka kurang santen nyi haji koma na kumaha tumarima kana teu kadang boleh sabar atuh mah teu kabeuh oge masing sabar ayeuna mah geus ieu geuranya kan mangsamin geus tetuk kuis mode ieu mah geura eureun ngaromang sapanjang loba keneh gula kopi mah mah lamun banda geus nerang kumaha dan geuling kopinya sok teu boleh penasaran lamun tacan kilayana gitu adatnya neangan pelet asihan sangkan teu gabung bulan nyi haji kumaha akang mau galon-galon nah ulah kamalinaan mun geus jumpon pareng menang anu dempon ieu gerakan si horeng kumaha kitu bojang kukuniti ajeun balik ka abdi apan urang rek sana deui Nyi haji kumaha Nyi haji ge kelakuan yang kumaha Beda. Ka tukang dagang aya nya tukang ngaput aya hari ieu ye panasaran teh can meunang anu demplen ieu gerak cek 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 sok teu heran naon pinangki jeung kasenangan lalaki mah bojo sok aya tambahan geus hiji sok hayang dua malah geus dua jadi tilu sanajan nepi ka opat abong lalaki kerasa tegabayang babarit
Mangsami ngagedengkeun bocah-bocah lenceng Sebuah kain. sapaingan saminggu teu datang. Iya, gerak iya. Apa Nyi Haji hoyong senang Tenang moal nyang harepan akan sanajan saminggu teu datang dah eta angkat-angkatan terus. dak moal Nyi Haji aya kakurang ya Nyi Haji koma kumari mah kana Teu boleh kada sabar atuh. masing sabar ayeuna mah dageus Ieu gerakan mangsamin geus mode ieu mah Nyi Haji gerak eureun maromantis. loba keneh semir tah